upacara pangbaget calon panganten pamaget dikawitan. Bari muji sing Gusti alhamdulillah alhamdulillah. Bari muji sing Gusti alhamdulillah alhamdulillah. Raja doa raja dua medal maring Allah dina haten wening dina rasa nu masa dina hati anu masket dina iman dina Islam kita Muhammad Quranul Karim nu agung. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pun sapun wah punten manawi tatamu saha rumaos waleda sakrap antosanila wa munut kasalira. Alah waduh kaya abah teh sekolah bieu sajang embarkeun bewara keur sakumna balaria. Tatamu parantos sumping tuh atra alet ngalabring dergening geraramekeun buru payung gerabukakeun buru payung gerabukakeun buru payung gerabukakeun buru payung gerabukakeun. Amu itu dia bakal calon panganten papaget parantos uping. Aduh hayang dipang-nepangkeun heula atuh abdi. Ayo urang papag amu tapi urang ibing heula. Urang ibing heula amu icilalang. Siap. Icilalang solodotan. Aya ucing. Teu di karungan. Solong ke kiri, solong ke kanan au. Nu badini blakuk icilalang solodotan aya ucing teu di karungan solong ke kiri solong ke kanan
do badini blakuk blakuk Geus turunan. do badini blakuk blakuk Nah, teu capek. do badini blakuk blakuk do badini blakuk blakuk Turunan atuh lah Kang Tatang. Alah. Turunan. rahamu cangkeng Ayo eta si Aki kudu tuyung. Ieu kami teh dangdan 7 poe 7 putih rek ngajemput nu kasep. nyakir ngajemput Nah nu eta kasep. ditinggalkeun. Hadieu sayang hadieu Aduh eta kami geus kolot disebut sayang. sayang atuh sayang pisan I I love you love you Aki. I love you too I love you Aki. Eta si Aki. hayu amu urang ibing anu bener ayeuna mah Eta ati disampeukeun buat si Aki. Ngalang-alele wae ka kami. Lauk ayam disebut atuh Ki. hayu oh say now teman Paman lengser lempang gandang kepekuk tenang kaludeng lempang nak gagah mancanga daya karempat suku japa denapangan dipayut anu saya gak dipayut paman lengser lempang gandang kepekut tenang kaludeng gagah mancanga daya karempat suku japa dipayut anu saya gak dipayut Kusari malati doaya di taman-taman sari Kusari malati awas doaya di taman-taman sari iur seuneu nu manis putri mantili iur seuneu manis putri mantili
mawar doaya di taman-taman seger ku dikar mawar doaya di taman-taman seger maka sedebarkan doaya di taman seger maka sedebarkan doaya di taman seger. Walah. Coba. Merak papasangan ngagambarkeun cirining ciri micit tawis ning pinggir lembang adang boga kahaya. Haturan wilujuan sumping kanu kasep yap anaking bager hidup aping ku ibu mah mangga teras nepangan dia ka ibu Rama di payun. Walah. Aling-aling senop beri alang-alang nangis merem ketedak mandawa ringkang tedak pangantena di pebak alitan mojang nanggeri baki wawagian haturanen pilih-pilihan haturan salira engkang aturanan pinilihan aturan salira aling-aling sepuluh alang-alang nangis marat ketedak mata ringkang tedak pangantena timuru cenah eta sini deg randeg di pangaden sawangan geus naremongan bal kasep anaking Ibu Rama di dieu manitos bieu leuleut sesonggeteun
balas kalian hidup sumping. Alhamdulillah kiwari hidup sumping diaping ku Ibu Rama pikeun naon ajang dina tali batin. Nanging satu acana kasep yap hidup geura wasuh panangan heula hiji tawis diniatan ku ati anu suci. Beki hidup geura wasuh kocokeut rem sing bersih lahir na nyuci selera seluruh kening sendiri suci setrana pembeli dadasar nolaki rapi salajengna aya cai herang ngagambarkeun kaweningan hate nu janten Rama kasep mangga dileut bager bismillahirrahmanirrahim cepeng sayang sok seep teu naon masih aus cekap salam ka bapak cep salam ka Pak nah Pak Haji mangga salam ka Ibu Besan sareng Bapak Besan salajengna aya kembang malati kembang teh lambang tanda kanyaa malati teh ati anu suci mangga dikalungkeun ku Ibu kembang lambang bang bodega malat tebing pedas nyaceng warna merah kanggo salajengna disumanggakeun ka pangarsa panganten sakali kalayan kairing ku Ibu Ramana mugi teras lebet ka ruangan. Mangga teras dilinggikeun we di pelaminan ka anu sanesna mangga sim kuring nyumanggakeun kanggo ngalinggihan Mang Lengser panganten Bapak Haji Palipayuna mangga Ibu nyarengan